Mitra nuju ngadangukeun dongeng nuju duna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng para mitra karangan Gileungsa ayeuna dincak bagian ka-66. Ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalapatanana. Kalayan atas sami admin sareng kru ti Mang Jaya Official atuh nedah hapunten bilih seueur kalapatan sareng kahilafan. Kitu Mang Jaya ge pon kitu kene nedah si hapuntenna bilih seueur kahilapanana sareng kalalapatan. Tangtos ai lepat mah aya bae para mitranya. Sak kirang pernah teh itu teh jeung ieu teh maklum dan namina ge pada balan daripada balan para mitra namina ge pada balan gitu nyangakeun eta nya bobot pangayon di Bangtara Jumaya di para wargi sadaya dongeng nuju duna Rusia Curug Cikidang karangan Gileungsa urang teraskeun deui mugi-mugi dijantenkeun bahan kangge pangbeberamana. Mang Jaya saparakanca ti Mang Jaya Official kalayan atas mi admin sareng kru Mang Jaya Official ngahaturkeun nuhun mangga nyangakeun wilujeng adangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya saparakanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun di acara nuju duna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Dongeng parantos nincak atanepi ayeuna nincak bagian ka-66. Para wargi anu mulya anu sami-sami ngabandungan ieu dongeng mangga urang lajengkeun hanca dongengna. Atuh parantos dugi ka mana nya para mitra? Tuh, ke. Ading nuju ngobrol sareng mana tina urusan manehanana nemrakeun kasusahatena tina urusan cenah mikahayang ka nyinining kitu nya. Samali make mulut pelet segala terus deukeut ya para mitra kana judul kana naon teh seri ngadu pelet ya para wargi. Carios nyambung Rusia Curug Cikidang dina seri ngadu pelet terus caket ya digana ieu tapi wah dongengna malah mikeneh pisan. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang dina bagian ka-66. Para mitra kaum dangu, ading ngahuleng harepanana asa buyar lantaran tadina mah geus gede harepan. Yen indungna bakal ngabantu ka manehna, tapi ayeuna nyatana kitu teu bisa nurungan ngan ukur mere pepeling jeung nasehat. Ading mikir jerona keur da tetep hayang meunangkeun nyinining bisi kapiheulaan manten ku Bah Jilun. Geus ujang ulah loba teh nu dipikiran. Ulah leutik hate sabab lamun terus-terusan dipikiran mah moal bakal jadi kasakit. Bakal jadi bang baluh kana hate. Tah supaya ulah kitu bebaskeun keun urang pikiran deui, urang teangan jalan sejen. Ari nya mami kahayang ka puterana Mang Kurip, sugan we aya cara nu leuwih hade lian ti pelet. Indungna ngupahan sangkan ading teu leutik hate. Jeung ulah ngahuleng bae. Nya ari kitu onaman mamakeun bae atuh malah. Kuring rek usaha sorangan susuganan aya milik. Ieu mah menta we ka emas teh nya, menta ka emas teh sugan we ka parengan nyampak ngarah kuring teu kudu neangan kanu jauh. Ai geus puguh eueuh mah moal galideur tangtu bakal jongjo neangan kanu sejen kuring teh. Cek ading timbul sumangetna. Rek usaha sorangan neangan akal tarekah keur ngakalan nyinining. Lantaran tetep moal ditinggalkeun satungtung bisa keneh diakalan mah rek meakeun ka panasaran. Heueuh kitu we ayeuna mah teu kudu loba pikiran barina oge pek atuh daguan heula. Mare ka sawah ieu teh. Nempo pare sugan geus aya anu asak da ceuk Pak Haji ge cenah mun geus asak rek pek we cenah geura ala cenah kitu. Pangatuh mah keun langke kuring nuturkeun da rek ngarit ongko. Heug atuh kade ulah malaweung nya bising pugag kalakuan. Ading ungeuk manehna narima kana amanat jeung pepeling ti indungna. Saterusna mah indungna ngaleos ka sawah rek nempo pare. Lantaran aya nu mercaya marokeun bubuhan hade piara jeung kumati kana pakaya. Lumayan aya pacabakan ari beurang mah teu nganggur teuing. Ading can waka indit-inditan manehna ngajentuh sorangan nangkeup tuur. Pikiran kumalayang kanu angang inget kana kajadian nu geus karanapan. Inget ka mojang siluman, inget ka oray jeung sajabana. Barang inget kana kajadian basa ngalamar hate ading hayam panas lantaran yakin pisan manehna ditampik sapajodogan. Teu ditarima ku nyinining. Hal ieu matak jadi pikiran pikeun ading. Aing teh wiwirang lantaran ditampik ku parawan. Bah Jilun mah teu kudu era. Pantes najan ditampik sapajodogan ge sabab geus sakitu kolotna. Tapi ari aing mah teu pantes lantaran morak keneh jeung keur meujeunna beger. Ku ditampik ku awewe teh erana ka bina-bina. Duh,
kudu kumaha menggeus kieu ye ka mana nyiar payung. Alah sakieu panas poena ka mana nyiar duyung sakieu panas hatena. Kieu karasana ditampi ku parawan nyeri jeung peurih kana ati. Tapi aing lalaki piraku make kudu eleh hata-hata jamak sakitu mah. Ceuk Ading ngomong sorangan tuluy ngusap beungeut. Pipikiranana ditegerkeun sangkan teu kabawa ku sakaba-kaba hate dipepes ku sorangan. Ngabeberah diri pribadi sangkan bisa teteg deui hate. Bisa hurung deui sumanget ulah kacewas ku rasa putus asa. Kaayaan di luar beuki beurang bae panon poe ngarayap lalaunan kaluhur. Cahaya beuki lila beuki panas, hawa nyongkab mata karidang bayeungyang, jeung mata koream lumampah. Dina kaayaan kitu Ading tetep ngahulang mikiran pilampaheun, susuganan manggih akal anu hade keur meunangkeun nyinining. Tapi pipikiran kalah kapabaliu teu puguh, cus-cos kanu teu puguh karuhan, inget kanu lain-lain. Aduh, ka mana minta tulung ye? Da piraku ari kudu tatapa di Gunung Onaman mah. Aing mah teu tuman sieun reungit, aing kudu manggih kolot anu loba kanyaho nimu sepuh nu luhur elmuna. Aing kudu minta bantuan ka anjeunna pikeun ngakalan Nining. Duh Nining. Nah meni tega nampi ka akang padahal mah geus lain sakali kakenalan teh sasat pagiling gisik unggal usik. Babarengan unggal mangsa, unggal poe teu weleh padeukeut. Tapi nah harinya nyabet kitu, meni nyeri kana hate. Ceuk Ading bari molohok kaluar. Ngetep kalangkang kenteng nu geus beuki deukeut kana panyaweran nu hartina mah poe teh beuki luhur bae. Akhirna sirah Ading lieur manehna teu manggih akal nu hade. Jung nangtung tuluy kuliat. Tulang kabatek pating beletok, urat siting berterek-tek. Geus seubeuh kuliat Ading asup ka kamarna disalin baju ku paranti digawe. Sanggeus saged tuluy nyokot arit jeung carangka rek ngarit keur parab domba. Leos indit ngajugjug ka sawah bari mawa hate nu masih kusut lantaran can meunang akal nu hade keur ngakalan Nining. Cagtuna heula kaayaan Ading nu keur bingung ayeuna urang kocapkeun Bah Jilun. Poe eta keneh Bah Jilun teu ka mana-mana gawena ngajentul ngahurun balung ku tulang. Mikiran nasib nu tumiba ka manehna. Perasaan hate teu beda jeung perasaan Ading lantaran sarua ditampi ku awewe teu ditarima lamaranana. Tapi Bah Jilun leuwih parna lantaran kahayang leuwih banget. Batan Ading cita-cita jiga nu teu bisa dirobah deui. Keukeuh peuteuh mikahayang ka Nining moal beunang di sisilihan. Mematak barang ditampi ku Nining karasa pisan nyerina meni pating jeletit kana ati sumarambah kana baya. Ari sabuat ngalamun kitu beungeut Nining kokolebatan bae non nemongan ngaganggu bari ngalelewa jiga nu ngahajama panas hate Bah Jilun. Nining asa gumalacang dina bulu mata, asa ngagantung dina tungtung irung, asa cicing dina pipi, ucang-ucangan dina tarang, bakat kusono jeung Nining ka Nining salilana hayang padeukeut ulah pajauh. Waduh, gering aing mun kaya kieu mah lantaran cita-cita teu laksana. Batan senang aing kalawiwirang, jeung teuing Nining. Atuh, ka Abah teh meuni teu mere harapan, hilang bara ditampi saharita. Atuh ulah-ulah nolak we ka Abah mah. Ieu mah bolo-bolo narima mere budi ge henteu. Nanaon kakurangan Abah atuh dalarasaan mata ya kakurang. Ningali dedegan gagah keneh Abah teh. Cek Bah Jilun ngomong sorangan pikiranana sagemblengna museur ka Nining. Lantaran sasat geus kapeng peongan ti kamari keneh. Geus ujub yen bakal laksana ngahiji rabi jeung Nining. Kari-kari ayeuna kitu puguh hatena meuni asa ancur lir ibarat kaca nu ragrag kana batu. Repeuting teu geunah cicing berai beurang sungkan rumingkang. Jung nangtung asa lalanjung leumpang asa ngalongkewang. Diuk asa unggut-unggutan es tuning teu aya pamening kitu salah kieu lain. Kejo asa catang bobo, cai asa tuak bari, dahar suda sarehese. Es tuning matak jengkel jeung matak beuri. Bah Jilun bener-bener kapeng peongan. Panas hate nyeri batin gara-gara ditampik selamaranana ku Nining. Dina hiji poe Bah Jilun ngajentul di tepas sorangan. Pagawean teu aya di kajabati ngalamun poho kana dahar, poho kana barang gawe. Es tuning husu mikiran Nining. Pikirna terus-terusan museur neangan akal. Sangkan bisa laksana ngahiji laki rabi jeung Nining. Bah Jilun geus nekad, manehna ngalahkalan Nining kumaha ku jalan lemes, rek ngagunakeun cara-cara nu bisa ngaruntageun hate Nining, ngalabatina sangkan lemah. Nining, Abah teh geus taya hartina hirup oge, lamun teu kalaksanakeun ngahiji jeung Nyai. Sigana moal hayang panjang umur Abah teh, leuwih hade paeh batan teu laksana mah. Tapi Nyai sameme Abah sah ti dunya.
Abah derek usaha sa teka bola. Matakeun akal tareka, pikeun ngakalanyai. Jabongan ku jalan terang-terangan secara wajar teu aya pisan hasilna. Tayina abah rek ngajalankeun cara abah sorangan. Cek Bajilun setengah nangtang. Manehna geus buleud hatena rek neangan akal tarekah keur meunangkeun Ninining. Dina hatena geus ngancik hiji putusan manehna rek neangan pelet atawa asihan sangkan bisa meruhkeun batin Ninining. Sanggeus meunang putusan kitu tuluy asup ka kamarna Dangdan saperluna. Rek nyaba rada angang rek neangan nu boga pelet, lamun aya anu bisa geus tangtu bakal dipuntangan tulung atawa pelet narek dibeli, kitu maksud Bajilun hasil mikir beurang peuting. Wah, taya guna na loba harta ge taya hartina aing loba duit. Lamun teu hasil meunangkeun Ninining anak mangkurip. Ayeuna geus tunu kana waktuna geus ningang kana mangsa. Niti wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna. Aing kudu ngajalankeun akal tarekah. Kudu usaha sateka bola aing teh. Ngagunakeun harta bana keur ngabelaan kahayang. Geura dagoan Nining abah bakal meuli-meuli hate. Nepi ka ku jalan narekahan make pelet atawa asihan. Teu naon-naon najan kudu beak sawah sabau ge. Asal laksana we meunangkeun hidup. Asal hasil meunangkeun Nining. Ceuk Bajilun ngomong sorangan. Terus mukakeun lomari kop kana duit loba naker. Sup kana saku baju geus kitu truy kaluar ti kamar. Gejelig indit bari mawa niat anu buleud. Rek bener-bener neangan akal tarekah keur ngakalan Nining. Hate Bajilun teu bisa tentrem lamun can hasil paniatanana. Malah mah beuki dieu kalah kabeuki karasa panasna. Sabada ngadenge ku ceulis sorangan, yen Nining teu narima kana lamaran manehanana. Bajilun boga andelan kabeungharan manehna tetep gede hati. Punten. Boga andelan kabeungharan. Manehna tetep gede hate najan geus cueut ka hareup. Nu matak satungtung kaduga keneh mamanehna tetep ngakalan Nining ku rupa-rupa jalan hayang tepi kana jucungna. Hari-harita Bajilun maju ngulon nu dijugjug teh lembur jambe nu kasohor loba pelet jeung asihan nu geus kawentar ka mana-mana kaceluk ka abun-abun. Para mitra kaum dangu, gancangna carita Bajilun geus tepi ka nu dijugjug. Harita geus aya di lembur jambe eureun di hiji warung bari jajan lantaran ngarasa capek jeung hanaang nu boga warungna awewe geus kolot katelah nama Uni. Tukang warung someah jeung akuan ka itu ka ieu teu boleh dareh de. Malah ka Bajilun ge kitu jiga nu geus mineng patepung wae. Bage Aden, bade ka mana atuh ieu teh? Aduh. Eta salira mani bulaeran kesang. Rupina mah tinu teuing agan teh nya. Ceuk Ma Unik bari neuteup ka Bajilun. Nu harita geus diuk bari ngageberan dada ku dudukuy. Ulah-udan Aden lah ugun agan ka kuring mah sebut abah begitu. Lantaran kuring mah lain menak tapi padani biasa, ngaran kuring mah Jilun, Bajilun asal di lemur Cibonteng. Pernah na ti wetan lemur ieu tah. Ceuk Bajilun hideung ngabejakeun asal muasalna. Ngarah teu kagok ngobrol. Atuh Ma Unik beuki resepeun lantaran teu kagok ngobrol. Oh, janten kitu nya nuhun atuh abah. Kuring teh bunga hari kitu mah. Sabab asa namahan kawawuhan ieu teh namahan baraya. Aing mah inget kuring oge sabab kungsi ngadenge kana jenengan Bajilun teh. Basa aya kajadian parawan leungit ku siluman teh. Apaan ka lembur ieu teh rame bejana teh sabab kungsi loba jalma nu neangan nyi parawan. Di dieu cacarita ngeunaan anu boga lalakon. Tah harita Bajilun ge mineng kasebut. Jeung aya nu disebut-sebut leuwih loba nyaeta pangkurip. Jang ading nah leres eta teh abah. Kumaha lalakon sabenerna atuh? Ceuk Ma Unik jadi panjang cumarita. Panasaran hayang nyaho kana lalakon nu geus kajadian di lembur Cibonteng. Da harita teh bejana rame ka mana-mana sumebar di barawa ku jalma-jalma nu nyaraba. Maklum omongan jalma leuwih harus batan goong. Nuhun atuh ari gongsi nyaho ka ngaran kuring mah. Sabab memang bener mak, abah teh geus kasohor ka mana-mana. Geus teu bireuk deui boro-boro di lembur sorangan ajan ka mancanegara geus moyan. Ari lalakon di lembur Cibonteng teh kieu. Ka mancanegara ka mana atuh abah mancanegara teh? Oh, ka mancanegara teh ka eta tah golongan kadinya. Kaleuweung tiis kitu ka Cililin jeung sajabana. Ih, si abah eta malin ka mancanegara atuh mancanegara mah luar negeri abah. Ai heueuh nya. Dasar poho abah teh. Ceuk Bajilun bari tuluy ngadongengkeun lalakon manehna. Basa neangan Nining nu leungit ku siluman teh. Kuma Unik di Bandungan dariana keur meuni pogot kawas nu ngadengekeun dongeng enteng. Panon molohok bengong bari diselang ku unggut-unggutan, sakapeung ku mecrek bari gogodeg.
Akhirna Bahjilun rengse ngadongengkeun lalakon di Cibonteng tuluy mungkas omonganana. Tah kitu lalakon teh mah. Nu mata kuring teh ayeuna jauh dari ieu rek aya nu di teangan. Engke rek nanyakeun ka mah, ayeuna mah sakitu we heula. Lantaran kaburu capek cing minta cain teh make gula mah. Ceuk Bahjilun bari nunjuk kana teko. Kita tadi can dibere cai ku Mauni. Oh, janten kitu lalakon teh meni aheng atunya kitu mah, sabab di dieu mah teu aya lalakon anu kitu. Malah deket-deket kana aneh pugu. Ceuk Mauni kalah kaunggut-unggutan. Bari ceruk cerak can ngaladangan ka hayang Bahjilun. Pipikiran masih keneh kapangaruhan ku kaanehan lalakon Jinining anu kaalaman ku Bahjilun. Muhun kitu mah sok minta cai heula yang nginum pugu abah teh. Mangga abah mangga. Kenya urang ngadamal heula. Maunik buru-buru nyadiakeun ka hayang Bahjilun cai enteh samuk gede make gula bodas. Sanggeus hayagi tuluy disodorkeun ka Bahjilun. Pugung meuni setengah dirontok da pugu keur hanaang regot-regot nginum geus kitu pelenyun udud. Dupi ayeuna kumaha kaayaan Nining teh abah, naha sehat atawa henteu? Naon sababna ayeuna abah udar ider nepi ka dieu? Neangan naon atuh abah teh? Neangan lanong atawa kumaha? Ceuk Maunik nanya deui. Kawas nu hayang nyaho leuwih loba ngeunaan Nining. Ih sehat mah malah disabrak balik ti alam siluman ge. Kaayaan Nining mah beuki geulis we. Sehat jeung jag-jag waringkas. Ari ayeuna abah keur aya nu di teangan, lain neangan ubar nu gering. Tapi neangan ubar keur ngubaran nu cager kitu mah. Bahjilun seuri sorangan lantaran inget kana lalampahan manehna memang rada aneh, beda jeung nu loba nepi ka kapengpeongan ku parawan. Beuki heran pikeun Maunik para wargi ngadenge katerangan Bahjilun yen neangan ubar keur nu cager cenah tuluy Maunik nyarita. Kumaha neangan ubar keur nu cager? Nah, nu cager make diubaran. Aneh pisan si abah mah, saha nu rek diubaranana abah? Maunik meuni oloho. Kieu mah urang sakaliane dadarkeun lalakonanya. Tapi kade sing bisa nutup Rusia ye. Ulah rek diuja aja ka nu sejen. Lantaran ieu kasebutna ge Rusia pribadi ye mah. Kumaha sanggupnya ka Rusiana? Bahjilun apikna kerecan waka ngabejakeun niatna. Lamun Maunik canjang jika manehna atuh Maunik teh teu hese pok ngajawab da hayang nyaho kana lalakon Bahjilun jeung Nining. Sangguplah pila kadarnya ka Rusia naon hesena. Keun ulah ham-ham da moal burung dicekel pageuh. Moal diuar-uar kan loba. Mun mah kieu lalakonna teh. Bareto basa Nining leungit kungsi disaemarakeun ku bapana. Sing saha nu meunangkeun Nining bakal jadi salakina. Nya terus diteangan ku abah teh jeung ku si Ading. Malah mah ku sararea urang Cibonteng tapi gagal teu hasil manggihan. Tapi ari abah mah najan teu hasil meunangkeun Nining ge tetep we. Ari harepan mah aya mika hayang ka Nining lain ayeuna wungkul. Tapi geus tiba heula aya paribasa hayang tiba heula can laksana. Bogoh nyoso tiba reto can kalakon. Tah ayeuna abah usaha sateka pola. Pikeun meunangkeun Nining sabab tetep hayang laksana kapilurian. Kauntun tipung katamang beas ngahiji laki rabi. Kalakonan jadi ngajodoh, dah kitu tujuan abah teh. Tapi teu gampang ngontal cita-cita teh. Lantaran Nining teu leah kersa narima. Malah teu asli ri Batu Karang. Tega nampi kana lamaran ti abah atuh. Hari ku kitu teh mah pantes lantaran manehna budak parawan. Umur 18 tahun keur mojeunna rumaja. Sedang abah pan sakieu kaayaanana. Geus teu kudu dicaturkeun deui. Tapi najan kitu ge teu kaleungitan hak pikeun mika hayang parawan. Sabab abah ge ayeuna teh duda bujangan teu boga anak pamajikan. Jadi taya salahna mun mika hayang ka Nining da moal doraka meureun da kitu dasar dumasarna mah. Ceuk Bahjilun nyarita panjang lebar. Teu ngarasa kagok atawa ham-ham. Kawas nyarita jeung geus loma padahal kakara harita panggi. Oh, jadi kitu kaayaan abah teh nya kahartos atuh ari kitu mah. Margi leres pisan ari lengoh sareng pada lagas mah. Taya lepatna mika palai kaparawan oge. Asal itu nasukaeun ngan ari aya keneh nu teu kahartosna naha naon margina make milari lanong kamu nu cager. Kumaha maksudna teh? Ceuk Maunik kawas can ngarti. Padahal dina hatena geus bisa neguh pasti Bahjilun teh rek nyiar pelet. Hehehe, kieu teh mah. Nu lek diubaran ku abah teh memang lain jalma gering tapi jalma jag-jag belajag, cager, teu kurang naon-naon. Ari pang narek diubaran teh ngaran nurut kana kahayang abah. Dabongan manehna nolak kana lamaran ti abah. Ceuk cohagna marek dipelet Nining teh. Ngarah bogoheun ka abah, ngarah maliknya jeung geugeut ka abah. Ulah ngewa jeung geuleuh. Tapi
tapi kudu sabalik na tak itu cek kasarna mama. Bah Jilun tegas nyarita terang-terangan. Lantaran geus buleud hate rek melet ka Ninining. Jantan kitu ka hartos atuh ari kitu mah. Laras mah bade meletnya. Nanging naon margina los-los ka dieu, bade ka mana nu diseja ku abah teh? Ma Unik beuki deukeut ngobrolna asa di jalanan, tuluy sagala ditanyakeun. Nya tang tu werek nyar pelet mah ka dieu lantaran moal pati-pati datang ka dieu. Lamun teu aya niat ieu timah keneh. Abah teh lantung tambuh laku lain tentang tanpa saja. Init aya nu disungsi, mia yang aya nu diteang. Lumaku aya nu dituju, memang keur neangan barang abah teh. Tapi lain barang dunya barana, lain barang cekeleun leungeun. Ieu mah barang gaib nu ngandung kakuatan aneh, nu bisa maruhkeun hate awewe. Tak kitu maksud abah teh nu sanyana. Kumaha ka hartos mah? Ka hartos lajeng kumaha abah? Ma Unik nanya deui. Ai lajengna mah kieu mah. Ayeuna abah teh rek nanya ka si emanya. Nah di mana anu bogaeun pelet hade? Di mana nu aya asihan mati? Mun lemurna, di mana lemurna? Mun desana, di mana desana? Mun jalmana saha ngaranna? Ku abah rek dijugjugna jadi sisi langit ge. Cing tulungan atuh. Sugan we Mama Uninga sabab mama geus sepuh. Tang tu loba pengalaman. Atuh saja batik itu abah geus ngadenge kasohoran lemur ieu. Nu ceuk beja mah loba jalma nu ngabogaan asihan jeung pelet. Saha nu bogaeun? Di mana ayana? Saha ngaranna? Ayeuna pisan rek didatangan ku abah tak hidup mak. Ngadenge caritaan Bah Jilun. Harita Ma Unik ngahuleng, ditanya kitu mah teu buru-buru ngajawab. Lantaran bingung nyaritakeunana di lemur eta teh memang aya hiji ahli kana kitu. Tapi ku Ma Unik teu kapake, lain hartina teu mati, lain hartina teu hade. Ngan jalana sok nyasarkeun pikir jalma. Hal ieu ku Ma Unik mah teu kapake bisi matak nambahan dosa ka sararea. Da sahanteuna lamun hiji jalma nuduhkeun kana jalma sasar, manehna yakin ka bawa sasar, dosa sarua jeung nu ngajalankeun sasar. Tak ieu nu dipikir ku Ma Unik. Ina kala ka ngahuleng mak. Piraku teh Uninga kanu ahli kana asihan jeung pelet. Lantaran di lemur ieu teh geus sohor cenah geus kawentar ka mana-mana. Yen di dieu aya ahlina kanu kitu. Saha ngaranna? Di mana imahna? Rek didatangan ku abah ayeuna keneh. Moal asa-asa, moal isuk pageto. Ayeuna pisan rek didatangan. Lantaran geus butuh abah teh babakuna mah. Ceuk Bah Jilun meuni maksa. Geus teu sabar hayang geura nyaho ka tukang pelet. Abah, saya mah batalkeun we ieu. Pamaksadan kitu teh sabab nu ahli kana pelet teh asihan teh aya di dieu. Teu cocok kanggo abah. Moal jamuga, moal mangpaat, moal karaos bagjana di akhir, mending ge mulih deui we. Ngadah teu kaduhung jagana. Punten kuring mah moal nuduhkeun. Tapi ari nyebut teh nyaho mah moal. Sabab memang nyaho, pokona mah kuring mah mung kabawa dosana. Teu hayang ngagubruskeun batur kana jalan sasar. Malah mun bisa mah hayang nulungan ngadah batur teu kabawa ku sakaba-kaba. Tak kitu jawaban ti kuring mah abah. Ceuk Ma Unik darianaker, sorot panon jiga nu nya ngandung kamelang nu pohara. Teu wasa nuduhkeun tukang pelet di dinya, tapi nyebutkeun teu nyaho ge henteu. Lantaran embung ngabogaan ngabohong, sabab sanyana mah pisan Ma Unik teh nyaho kana sagala rupana. Ke. Nah, make nyarios kitu mah. Naon sababna make ngahalangan kana niat kuring? Asa teu kaharti. Kumaha atuh nu sanyana? Nah aya tawan teh tukang pelet nu kasohor. Bah Jilun teu ngartieun, tapi kalah kabeuki panasaran hayang leuwih nyaho kana jujutanana. Aya ari tukang pelet mah moal pati-pati kasohor lamun teu aya buktina, da yakin aya. Kuring moal nyebutkeun eueuh sabab memang aya geus kanyahoan. Jadi mun kuring nyebutkeun teu nyaho hatina dosa. Ngan kuring moal ngabejakeun ngaranna jeung tempatna, sieun kabawa doraka. Tah kulantaran kitu abah mah langkung sae mulih deui we. Batalkeun paniatan atawa ulah neangan pelet ka daerah ieu, neangan we kanu sejen. Da samarana naon teh? Nu samarana bersih, nu teu kacampuran kotor jeung jahat. Tah kitu maksud mah teh abah. Ceuk Ma Unik. Nyarita tara anger. Sakapeung kuring sakapeung emak jiga nu kagok jeung asa-asa tapi ku Bah Jilun teu dipikir. Da manehna mah keur museur kana perkara pelet pipikiran kadinya bae. Wah, jadi tamah penasaran ye kuring mun kitu mah. Naon sababna mah Unik make ngahalangan? Naon sababna make nyarita kitu? Cing terangkeun sakalian naon nu jadi alesanana? Kumaha atuh tukang pelet aya di dieu? Naon sababna disebut kotor jeung jahat? Bah Jilun kalah beuki panasaran hayang nyaho kanu leuwih jero. Heuh kuring diterangkeun, tapi kade ulah diucap aceh kanu lianya. Lantaran ieu teh sanyana mah Rusia. Ngan kuring wungkul nu nyaho teh eta dukun pelet teh atawa dukun asihan teh. Nu sanyana mah lain jalma biasa, tapi jalma nu geus katitisan ku arwah-arwah marakayangan, nu maotna teu sampurna.
atuh sajawati kitu kacampuran oge ku bangsa siluman nu memang ngahaja diamat ku dukun pelet ari perak-perakan mere asihan atawa pelet es tuning matak salempang lantaran teurakna ka awewe sasat dipaksakeun akibatna sok goreng awewe bakal minang kasurupan lah kitu gorengna teh jadi moal karasa bagjana najan laksana meret nyinining oge sabab nu bogoh ka abah teh lain nyinining asli lalembutan nyinining nu dikadarikeun atawa nu katumpangan ku arwah-arwah marakayangan akibatna geus teu bisa disawang ti ayeuna geus bisa disawang nah kumaha jadina pek ku abah pikiran da meureun boga alam pikiran sorangan tah ieu nu disingkahan ku kuring teh hayang ulah nyilakakeun batur hayang ulah hartina mah ngantep kanu sasar nu matak abah dihalangan ku kuring omat ulah hayang ka dieu lamun butuh pelet maneangan kanu sejen anu sakitu anu bokona mah anu hade lah sakitu amanat kuring mah ceuk Ma Unik nerangkeun kaayaan tukang pelet nu aya di dinya meninga huleng Mbah Jilun manehna jadi hoream ari kitu carana mah lantaran yakin moal jamuga lamun boga pamajikan meunang hasil kitu leheung mun lana kituna teh kumaha mun ukur sapoe tangtu mata krieueuh jeung beak waragan teu puguh tapi Mbah Jilun panasaran hayang tepung jeung dukun anu kitu nuhun atuh mah bunga kuring ari nya di bejaan mah tapi panasaran hayang nyaho leuwih jelas kumaha dedeganana jeung kaayaan dukuna di mana ayana jeung saha ngaranna mah ceuk Mbah Jilun bangun anu je panasaran hayang geura nyaho ka dukun nu bisa melet mangga ku kuring di bejaan tapi omat ulah ka ditunya sabab mun cilaka atawa rugi kuring moal milu tanggung jawab hayang bersih tina dosa anu aya patula patali jeung urusan ieu ceuk Ma Unik apirna apikna keur nyaritana bisi aya rambat kamale bisi mawa ka manehna jaga di akhir ulah salempang nuhun kana pepelinga ditarimakeun ku kuring ieu mah nanyakeun so teh hayang nyaho we wungkul ngaranna teu kagok mun naon teh sok bejakeun ulah asa-asa da moal dora ka moal Mbah Jilun satengah maksa keukeuh hayang nyaho ka eta dukun ieu abah eta dukun teh lalaki geus kolot lalaki nu geus teu boga kahayang sejen iwati ngurus siluman jeung para arwah dedeganana pendek musekel sirahna gunul leungeunna hideung panon bolotot lamun enjo ka urang mata kukurayeun karasana ngaranna kidugel asa usulna teh teu inti mana da teu nyaho imahna mah di ditu tuh sisi lamping belah kulon jadinya aya saung leutik tapi bersih jeung raresik di buruanana aya taman sarta landeuheunna aya susukan leutik caina herang sakitu kanyaho kuring mah omat ulah disalahgunakeun bisi mandawa kana diri pribadi ceuk Ma Unik nyarita bari pepeta nupang akhirna nunjuk ka beulah kulon nuhun atuh mah nuhun kuring bunga ngajenge katerangan kitu mah keun ulah salempang kuring moal kabawa ku sakaba-kaba kuring moal mamawa kanu teu boga dosa ieu mah urusan kuring ge pribadi hatur nuhun Ma Unik Mbah Jilun bungaheun pisan paroman bear marah mai manehna ngarasa rugina hate sabab geus meunang jalan pikeun narekahan nyinining najan ku Ma Unik diomat-omatan oge keukeuh hatena mah meron hayang nepungan sabab geus teu kuat niati imah keneh kuat tekad di kamarina nya kajeun ari kitu mah kade sing waspada sing nyaah kana diri pribadi ulah rek kaolo kudu kitu patut sing bisa nyengker hawa nafsu sing kuat nahan gogoda jeung dodoja sabab hirupna manusia teh teu leupas tina hal eta gogoda datangna rupa-rupa aya nu lemes jeung kasar nu kudu dititenan teh nu lemes lantaran hese pikeun dicegahna ceuk Ma Unik dariana keur manehna tetep teu hayang ngagubruskeun batur kana jalan sasar bisi manehna kabawa dosa jeung asa karunya ka papada manusia sok kuatir mun aya nu kagoda ku dodoja sakitu nya geus we sakitu mah ayeuna kuring rek neruskeun lalampahan nuhun kana piwejangna katarima pisan ku kuring cik itung sabaraheun kadaharan teh nu geus didahar ku kuring cau ambon 4 gorengan 3 kuring peuyeum 5 cain teh 3 jeung bako mole sakeureut ceuk Mbah Jilun bari nunjuk kana gahar kadaharan tadi sajeroning ngobrol teh teu boleh dibarengan ku barang dahar borong atuh kabeh 2 ringiteun jawab Ma Unik Mbah Jilun teu loba catur cereng dibayar sapamenta Ma Unik geus kitu amitan rek neruskeun perjalanan leos init lempang meninga gede harapan sumanget ngagedur minuhan dada Mbah Jilun asa meunang kabagjaan lantaran keur bingung aya nu nuduhkeun keur susah aya nu mere jalan najan para mitra ku Ma Unik diomat-omatan keukeuh rek ngadatangan kidugel bari niat teu robah rek mentah pelet jeung asihan keur ngakalakeun nyinining ngakalan hate Mbah Jilun meuni asa ngemplong jalan sorangeun molongpong kasusah musnah kaganti ku rasa bunga bakal meunang pijalaneun anu hade
Teu kacatur di jalana Bahjilun geus tepi kanu dijunjung. Kalamping kulon deket walungan leutik, didinya memang bener-bener aya imah leutik atawa saung leutik raresik jeung sehat. Katempona matak betah jeung matak waas lantaran hareupeunana aya patamanan dipelakan rupa-rupa kembang. Bahjilun ngarandeg heula leumpangna can waka asup ka pakarangan nu lega. Tapi cicing dihanapeun tangkal buah bari nitenan kaayaan di dinya. Hatena ngarasa tenang, pikirna tiis, asa gede harapan jeung gede sumanget, asa rek hasil maksudna. Teh lah bisaan kidugal teh kawas nu ahli dina ngurus imah we jeung patamanan. Imah leutik camperenik, bersih jeung sehat, pantes pisan ahli melet jeung asihan. Lantaran patepantana ge pika betaheun. Mata kapelet nu ngaliwat ye, keun si Arik didatangan ku aing. Kumaha dedeganana kidugal teh? Akur ge ngomongan mah unik. Jadi penasaran ya hayang nyaho leuwih jelas. Cek Bahjilun ngomong sorangan tuluy ngalengkah maju. Panon teu weleh rarat-reret nempuan kaayaan di dinya. Kataji ku endahna taman jeung lamping sisi lembur. Akhirna Bahjilun anyog para mitra sadaya. Para mitra sadaya akhirna Bahjilun anyog ka hareupeun imah. Ret kana bangku leutik nu aya hareupeun imah. Katara harerang jiga mineng didiukan Bahjilun neuteub liranaker. Geus kitu ret kana lawang imah barang direret geus nyampak hiji aki-aki pendek busakel. Sirah gundul meuni herang panon bolotot jeung bangun hurung. Waktu sana saya para mitra deh ieu.